Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana murang kalih kumaha dararamang. Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana dipaparinan kasehatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Patepang deui ayeuna dina pangajaran basa Sunda kelas 1 nyaeta pangajaran 2 perkawis pangaresep atau kesukaan atau bisa juga disebut hobi. Misalna di dieu nyaeta aya anu resep miara ucing. Di dieu judulna nyaeta si Mini. Ami miara ucing di imahna. Ami memelihara kucing di rumahnya. Ngaranna si Mini. Namanya si Mini. Bulu si Mini sawarna. Bulu si Mini satu warna. Warnana coklat. Warnanya coklat. Ami geten ngurus si Mini. Ami rajin memelihara si Mini. Unggal poe sok diparaban. Setiap hari selalu diberi makan. Karesep si Mini lauk nila. Kesukaan si Mini ikan nila. Si Mini awakna lintuh. Si Mini badannya gemuk. Kuku sukuna sareukeut. Kuku kakinya tajam. Sok ngoetan kana kekesed. Suka mencakar ke kesed. Si Mini sarena dina karanjang. Si Mini tidurnya di keranjang. Ku Ami karanjangna dilamakan. Oleh Ami keranjangnya diberi kain. Ngarah si Mini teu katiisan. Supaya si Mini tidak kedinginan. Lajeng deui ayeuna prak lengkepan kalimah di handap ieu. Nu bagian A, ngaran ucing Ami nyaeta nama ucing Ami yaitu. Lajeng deui warna bulu ucing Ami nyaeta warna bulu kucing Ami yaitu. Lajeng deui parab anu dipikaresep ku si Mini nyaeta makanan yang disukai oleh si Mini yaitu. Teras anu sok dikoetan ku si Mini nyaeta yang suka dicakar oleh si Mini yaitu. Karanjang si Mini dilamakan sangkan. Keranjang si Mini diberi kain supaya apa? Mangga hidep waler patarosanana. Silahkan kalian jawab pertanyaannya. Lajeng deui ayeuna. Hidep oge pasti boga karesep. Kalian juga pasti punya kesukaan atau hobi. Prak caritakeun karesep hidep. Silahkan ceritakan hobi kalian ku cara ngalengkepan kalimah di handap ieu dengan cara melengkapi kalimat di bawah ini. Misalna, karesep abdi nyaeta kesukaan atau hobi saya yaitu. Apa hobinya? Mikaresepna ti saperak. Menyukainya dari sejak kapan hobi itu dilakukan? Dipikaresep ku sabab disukai karena apa? Lajeng deui dilakukeunana unggal dilakukannya setiap kapan? Hatur nuhun kasadayana kana perhatosanana, tetep semangat dina diajarna. Nyuhun hapunten tina sagala kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.